Bismillahirrahmanirrahim. Wal kalbu sareng anjing walau mu'alaman sanajan kabuktosan itu kalbu eta anu dipelajar wal hinjiru sareng bagong wa far'u ahadihima sareng anak salah sahijina itu kalbu sareng hinjir nasban kalawan turunan la rodoan lain anu sasusu ma'al akhori sarta hayawan anu sejen au ma'a goerihi atawa sarta salianti itu ahad tageliban karena ngalindih lin najsi kana najis wal mayitatu sareng bangke walau dubaban sanajan kabuktosan itu mayitah eta laler wadarotan sareng sirem wasya'ruha sareng buluna itu mayitah wadil puha sareng cekerna itu mayitah bikasri doi kalawan dikasrah gendokna wahwa sareng ari itu dilpu eta kodamun dampal linahwil bakori milikna saumpamana sapi wa misluhu sareng eta misilna itu kodamun adopru ari kuku wal kornu sareng tanduk wajil duha sareng kulitna itu mayitah walau masluhon sanajan kabuktosan itu jildu eta anu disisit minal hayyi tina anu hirup wa udumuha sareng tulangna itu mayitah wa minhu sareng eta tetep tina itu udumu al korokisu ari tulang anu rangu wahya sareng ari itu korokis eta udumun tulang rohun anu hipu itu udemun parun ma ari perkara kanat anu kabuktosan itu ma eta fi baitil asali anu tetep dina sayang na madu eta ahyapun pirang-pirang bilatung pam tidak uha mangka ari mimitina itu ahyap eta baitun nahli endog nyiruan suma sorot tuluy jadi itu ahyap eta dudan bilatung ma'ruhi sarta ruhartina bilatung anu hirup suma mata tuluy paeh itu ahyap suma sorot tuluy jadi itu ahyap eta nahlan nyiruan tatiru anu hiber itu ahyap pahia mangka ari itu ahyap pituri halna tetep dina para al awali anu awal itu tur eta halalun halal wa pituri sareng ari itu ahyap dina para aladi anu ba'dahu dina sabadana itu awal eta haramun haram kama sapertikeun perkara kororo anu netepkeun hukana itu mas sahabaduhum sapalihna ulama ilama eta tal adami angin bangkena bangsa anak Adam walau kafiron sanajan kabuktosan itu Adam eta kafiron jalma anu kafir wasamaki sareng bangke lauk walau tofian sanajan kabuktosan itu samak eta paeh di jero cai wal jaro disareng bangke simut wal mudakati sareng hayawan anu dipencit al mubahi anu dimenang ke naon akluha ngadaharna itu mudakah wa min hada sareng eta tetep tina itu mudakah janinul mudakati ari hanalamna tina anu dipencit wasoe disareng hayawan boboruan al mayiti anu paeh itu soed bidogototi ku digencet wanadi sareng anu dipaser al mayiti anu paeh bisah mikalawan jamparing li anadalika karena sanyana itu anu kabeh eta dakatuha mencit na itu nu kabeh syar'an cek syara wal juju sareng ari juj al munfasilu anu pisah itu juj minal hayitina anu hirup eta kamayitatihi sapertikeun bangkena itu hayawan eta kamayitati sapertikeun bangkena itu hayyi tohirotin tegesna sucina wa najasatin sareng najisna pajujuul basari mangka ari jujna manusa wasamaki sareng lauk wal jarodi sareng simut eta tohirun anu suci duna juj'i goeriha bari henteu juj salianti itu nu kabeh kasubisu bani sapertikeun pegaran orai bihila pinas cilan kabuti kala bihila pinas cilan kabuti kalawan perbeda lamat lancah painnahu mangkasanya na itu nascil an kabut eta minalu abi tetep tina elai wa yustasna sareng diiwal min dalika tina itu nascil an kabut naon nahwu sya'ri saumpamana bulu minal hayawani tina hayawan al makuli anu didahar dagingna awil majuli atau anu disamarkeun naon fi kaunihi dina ayana itu sya'ru
eta minal hayyi tetep tina anu hirup au minal makuli atau tina hayawan anu sok di dahar dagingna au min goerihi atau tina salian ti itu makul kasupihi sapertikeun bulu gedena itu hayawan warisihi sareng bulu jangjangna itu hayawan wa barihi sareng bulu lemesna itu hayawan fa innahu mangkasanyana itu sya'ru eta tohirun anu suci walaisa sareng sanes itu sa'ru eta kamaita tidalikal makuli sapertikeun bangke na itu hayawan anu sok di dahar dagingna li umumil hajati karena umumna butuh ilaihi kana itu sya'ru walawin pasola sareng lamun narima pisah minal makulitina hayawan anu sok di dahar dagingna naon jujun hiji juj alaihi eta tetep dina itu juj sya'run ari bulu pahuma mangka ari itu risihi wa babarihi eta najisani anu najis duanana pamatalakot mangka samang-samangsa antal naon hadihin najasatu ieu pirang-pirang najis saubal insana kana bajuna manusa au banana wa tawa kana awakna itu insan au musolah wa tawa kana tempat salatna itu insan au goeroha tawa kana salianti itu nu kabeh minal jamidati nyatana pirang-pirang anu teas ma'rutubati sarta aya baseuh pihadina itu najasa ayeun najasati tegasna pirang-pirang najis au pimulaki atawa dina anu diantelanana ku itu najasa pa ingkanat mangka lamun kabuktosan naon anajasa tu pirang-pirang najisna eta niatan bangsa dat biangkana ku secara lamun kabuktosan la eta tetep dina itu najasa naon to'mun rasa yuhasu anu dipanggihan itu to'mun bidaukin ku dirasa au launun atawa rupa yuhasu anu bisa dipanggihan itu laun bibasorin ku paningali panon au rihun atau ambe yuhasu anu bisa dipanggihan itu rih bisa mingku diambe wajaba mangka wajib non gosluha ngumbahna itu najasa palata tehuru mangka henteu suci itu najasa binari ku dipanaskeun wala birihi sareng teu suci ku di angin-angin bal bil mai balik taku cai hataya zula nepi ka leungit itu waspu aya dalikal waspu tegasna itu sifat palau tawako pamangka lamun eureun naon dalika itu waspu ngeureunkeun ala hatin kana dikerik au koresin atawa digosok au sobunin atawa make sabun wajaba mangka wajib itu hatin wa ila sareng lamun teu tawakofa kana mangka kabuktosan itu hatin eta mustahaban anu disunatkeun pain asuro mangka lamun hese naon zawalul laoni ngilangkeun rupana wahdahu halna wungkul itu laon kalau nidamil haidi sapertikeun rupa getih haid au rihin atawa ambe wahdahu halna wungkul itu rih karo ihatil khomri sapertikeun ambe arak al atikoti anu heubeul itu khomru wa ba'di anwa'il goiti sareng sapalihna pirang-pirang warna natai lam yaduru mangkan teu madarat naon bako uhu tetepna itu laon lidoruratin karena madarat payasiru mangka jadi naon al mahalu tempatna eta tohiron anu suci hakikotan dina hakikatna wala parko sareng teu aya bedana eta maujud bainal mugolado ti antara najis mugolado wa ghairiha sareng salianti itu mugolado wayaduru sareng madarat naon bako ullaoni tetep narupa warihi sareng ambe maan halna bareng bimahalin wahidin dina tempat anu sahiji wa to'mi sareng tetep narasa wahdahu halna wungkul itu to'mun li anna bako adzalika karena sanyana tetepna itu to'mun eta dalilun jadi dalil ala bako il aini kana tetep nadatna illa inta adzaro angin lamun hese naon zawaluha ngilangkeunana itu to'mun bi alla yazula ku secara henteu leungit itu to'mun illa bil qot'i angin ku diteug-teug payuh kamu mangka dihukuman naon bil apwi dihampura waya juju sareng menang naon daukul mahali ngasaan tempatna ida golaba di mana-mana ngalindih ala donnihi kana sangkaanana itu jalma naon zawalu to'mihi ilang rasana itu mahal
ilang rasana itu mahal badal gosli dina sabada ngumbah lil hajati karena aya pangabutuh. Kama sapertikeun perkara lawis tabaha lamun sarupa alaihi ka itu jalma naon mutanajisun mutanajis wa tahirun sareng anu suci fa innahu mangka sanyana kalakuan sareng tingkah eta ya juju menang lahu ka itu jalma naon adzau ku ngasaan liu rifa karena supaya apal itu jalma atau hiro kana anu suci min guerihi tina salianti itu tohir bihilapi makalawan perbeda perkara ida kanat di mana-mana kabuktosan naon an najasatu najisna eta muhakokotan anu dinyatakeun payah rumu mangka haram itu daok summa yazidu tuluy ngaleuwihan itu jalma bada zawalil ausopi dina sabada ngilangkeunana pirang-pirang sifat bisain dina hiji perkara minan najasatil kalbi anu tetep tina najis anjing wal hinjiri sareng bagong sita gosalatin kana genep pirang-pirang kumbahan liuk mila karena supaya sampurna non asab'u 7 wahidatun ari anu hiji min hatina itu sab'un ai sab'i tegesna 7 eta mamjujatun anu dicampuran biturobi sarta taneuh yata kadaru anu narima kiruh bihi ku itu turob non alma ucai wayasilu sareng tepi itu turobi wasitoti ku pelantarana itu main ila jami azzail mahali kana sakabeh pirang-pirang jujna tempat al mutanajisi anu narima kanajisan itu mahal wala farko sareng teu aya bedana eta maujud baina tini antara letak arrot bi anu base itu tin wagori sareng salianti itu tin wayak pisareng cukup non gubaru romlin kekebul kesik tohurin anu suci itu turob falayak pimangkan tecukup non najsun anu najis wala mustamalun sareng tecukup anu urut make falayak pimangka tecukup non darut turobi ngaurkeun taneuh alal mahali kana tempat waladal kuhu sareng tecukup ngosok-ngosokna itu turobihi kana itu mahal min gueri main bari teu make cai bala buda balik teu meunang teu eta misti minal maitina cai sawaun eta sarua bae majzuhuma ari nyampurkeunana itu turob sareng maun qoblal wadi dina samemeh nyimpen alal mahali kana tempat wahwa sareng ari itu majzu eta al aula leuwih utama amba dahu atau dina sabadana itu ula wa ingkanat wallahu alam bisawab.